Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Bentang Aceh bagian katilu. Ieu yasana Moh Amri. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan kanu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kada ijah sing ati-ati tah dihareupeun aya nu jero jeung rada laleueur saur ibuna. Moal ibu. Kakarage balem tas ngajawab geus kucuprak oborna murag ceos kana cai. Bis bae nu geulis geubis mun teu aya nu nyekel bahuna. Atos-atos enden laleueur suruh pamegat nu ngajewang. Da teu samar kana sora jeung dedegan najan teu tetela raraina oge nu geulis ngeleper nganuhunkeun. Pokna upami teu ku engkang abdi cilaka lebah nyebut engkang namah mani ngaharewos. Ibuna Siti Saniah mani ngajerewet barang obor ngucuprak teh la ilaha illallah ijah bareng ngagerokna jeung Enden Halimah. Nuhun agan la ilaha illallah hadena aya agan saurna kanu nulungan. Kaleresan bae hehehe ulun juragan rahmat. Abdi di nyenggol bari ngaharewos. Nah ya parang meni siga bonang badami juragan rahmat meles ngabadug. Di jero guha nungtut nu barijil jajaka nu genepan teh ti guha terus marudun modo ka pamandian. Pada ngarebak ngariung di tepas saung pamandian. Meja dua didempetkeun da mejana laleutik arek brak pisan teruang jol nu nganteran gulai kurma jeung kari 3 piring meh laleber sedeng keur genepan nu paronyo ari nu nganterkeunana anu ditulungan di guha teh. Ya teh gulai kurma teh saurang teh pamiasa gulai masak Arab bungbuna dicampuran korma saeutik. Haturan juragan sadaya kaemutan tipun biang henteu ari raos mah mung hoyong katuang saurna. Ngajawab genepanana meh bareng nuhun den unjukkeun ka ibu nyerita di barangan ku unggek leos nu nganterkeun angeun hiliwir ninggalkeun seungit. Saur juragan soleh opi serebe owe. Nah aya kasinugrahan kieu nuhun ka Rabbul Alamin menang lelebaran ti dulur urang rahmat nyaan ngaran terus jeung buktina bener leh urang kaparaban kabeh beteung seueuh irung ngambe ceuli ngareunge panonolo ceuk nu saurang. Geus dimimitian ku duaan mah garame sempal guyon pokona ngagonjak nu jadi lalakon ieu mah nu digonjakna seri-seri bae. Jongjon ngahmo tuang ponyon aker nu sejen oge ponyona mah teu eleh ku patur. Bener cok Hasan tadi geus sate nguah gule hahaha. Urang nemikati heula benangna kuno pandori nyamat untung di nyama untung loba nu nganjing cai eta teh tapi lapur eueuh nu bisa wawuh eueuh nu kapilih kolotna luhur pangpangna indungna tapi ayeuna bat nyantel sigana tah anu matak disebut gede bagja sanyana euy ceuk ali bari dangong ngareret ka sararea
Dedeloan teh Siti Saniah jeung Rahmat tegesing sababad nurub cupu cokolot mah moga-moga bae di akhir sing kajodokeun lamun kajadian arek boga panadaran mere souvenir. Engke heula ulah wakang ngabantah dengekeun heula can anggeus ngomong teh ceuk Ali waktu rek dijawab. Eta parawan teh bangsa Aceh, bangsa urang Tulen, istri nu pangheulana di urang menang pangajaran sakola bisa basa Walanda, pendekna istri modern. Ali Rahmat jelema nu modern pikiranana, jadi pada kaum muda lamun ngahiji katalian ku jodona asa sagoy teu dek pada soson-soson jadi pamimpin pikeun kamajuan bangsa urang awewe lalaki. Lain kitu maksudna pakumpulan urang teh ieu mah lain ngomong heureuyan atawa pangoloan nu sanyana. Ali ulah gunana eta omongan teh lalawara nanggeus ngadenge dewek ngalamar. Kumaha lamun itu malik teu suka dijangjaruhkeun ka dewek nu lain babadna lain era. Beuh moal nya teuing euy mas dipasangkeun jeung kuningan jeung lalah teu kitu oge teu hade bae urang nyarita-nyaritakeun istri pantar eta pelebah dieu. Kusabab eta cabut deui omongan nu tadi teh. Kedalna bae kitu soteh dadina hatena mah pangharepanana gede alah batan gunung. Orse, bener oi capetang, ayo Ali, jawab, bebaturanana surak. Ulah salah taham pamat, sabab tadi geus diterangkeun, lain omong pangoloan, ieu mah nyaritakeun pangharapan. Kapan didinya jadi panungtun dina perkumpulan, dina waktu kongres, geus biantara boga cita-cita hayang ngabajukeun kaum istri. Lamun teu dibarengan ku istri deui moal laksana pakarapan urang. Sayeuna teu boga dedeloan nu sejen. Lain ti malati mereduati nu karong pantes pibisaeun babarangan jeung didinya pek timbang ku sarerea. Bener ceuk Abidin. Tapi ieu geus pukul 4 mejana balik. Nyao ari rek ngarendong mah di dieu. La ilaha illallah nya bae teu kanyaon deui geus pukul 4. Hayu cuk nu teu pati loba omong. Gancangna bale beres. Jongos di persen rekening dibayar tuluy budal. Dina sajero 5 bulan teh ayana di kota raja geus loba kawawuh loba sobat bus ka dieu logor. Jelemana pikaresepeun bisa campur bisa mawa awak. Kumaha teu rek pada mikaresep. Da hade budi hade basa murah tangan tara koret ku rejeki saeutik jeung sok daekan karena Allah. Kana rupa-rupa pakumpulan asup jadi lead tapi ari gegedena mah hatena kana paguyuban Aceh. Cengang karepna yang ngabantu sabeaseun sabenyeureun kana ngabajukeun bangsa Aceh sakumna. Nya anyar keneh teh mah di kota rajana tapi jadi lead VA geus heubeul keur disigli keneh jeung ku sarerea kanyahoan soson-soson ngamajukeun pakumpulanana. Kusabab eta dina waktu aya pilihan bistir di cabang Aceh kapilih kana komisaris pangpangna nu jadi pikiran tina perkara pangajaran jeung pausahaan urang pribumi. Tina hal pangajaran mindeng ngadu bebeneran jeung guru-guru, tina hal pausahaan caritana jeung ahli tani ahli dagang. Tapi najan loba angkoh loba cabak loba gawe kana nyenangkeun hate nyenangkeun badan teu poho di peleter teuing kana gawe badan jeung pikir tereh ruksak cenah nu matak merlukeun pelesir pas sore sok jalan-jalan nguriling atawa tumpak kareta mesin jeung batur-baturna. Dina bulan kagenapna nu dianjurkan ngalih jadi aya lantaran keur ngalih tidinya tuluy majik di Juragan Sulaiman urang Padang. Saban sore di bumina Juragan Sulaiman rea barudak lanjang anu dialajar karajinan istri seperti ngaput, ngarenda, nyulam jeung rea-rea deui. Ari guruna istrina Juragan Sulaiman istri pinter rapekan dina perkara damel istri jeung bumen-bumen. Anjeunna kaluaran sakola karajinan istri di Kota Gedang. Katambah di Bukit Tinggi guguru deui kanyonya. Sanggeusna aya di Juragan Sulaiman, Juragan Rahmat teh biasa sabareto bae pasosore pasiar jeung nu kagungan bumi atawa jeung nulian. Peuting nyaeta sabubarna nu dialajar teh sok rea tatamu urang Aceh urut rencang sakola Juragan Sulaiman di Bukit Tinggi.
Ieu oge nambahan pangebetah kanu manumpang. Ana cara rios anu jadi jejerna babakuna hal kamajuan. Didinya katembong karapna Juragan Sulaiman istri pamegat nyaan hayang ngajungjung martabat istri supaya di akhir istri-istri bisa tarawakal cara bangsa dengan. Dina hiji poe pas sore Juragan Rahmat mulih ti sobatna geus repreupan burit di jalan damar geus raang. Komo di warung-warung jeung di toko-toko mah pangangguran nyimpang ka toko nu kajojo ku urang dinya. Aribus gok jeung Juragan Sulaiman istri pamegat. Geuning engkang sareng Aceuk. Engkang mangantor Aceukna rek meuli bola cenah. Geuning siga nyandak balad katinggalna. Sumuhun ayi balad Aceuk, saur istri Juragan Sulaiman. Ari ngalieur ka barudak parawan nu keur marilih sutra pita benang ti ditu aya nu ngareret ngajak imut. Den ijah deui aya di dieu, saur Juragan Rahmat. Sumuhun, wangsulna bari imut serta tuluy api-api terek melirek deui padahal micin ka era sin kanyahoan kuno sajen robah pamenteu jeung cepil. Juragan Rahmatna ngagaleus soklat sadus tuluy dibagi-bagi ka barudak parawan atuh teu kaciri ngadeukeutan buah ati. Galayar guluyur di jero toko teu aya nu nyisik kudi malah pada mikaresep da murah ku amis-amis rerendengan jeung malati mereduati taya nu nyangka kitu jeung kieu. Da eta hadena ka kabeh tapi aya nu telik saurang awasnya eta istrina Juragan Sulaiman. Ti toko bring kabumina marulih nu entas barang galeuh teh disebut ngahaja pantes disebut kabeneran beunang. Juragan Rahmat angkat nangarendeng jeung nu lenjang. Sapanjang jalan istri Juragan Sulaiman sejeroning pipileueun nyarios teh manahna mah nyolok bae kanu duaan dina lalamunanana. Nah aya nu rub cepu eta barudak tada teuing lucuna mun seuk diparengkeun ngajodo. Rupana, budina, adatna, pangartina lah beak bae matak panuju. Estuni ngalayan ieu mah babadna pisan. Teu panasaran bebeakan ngawarah teh. Tapi sabalikna matak handeueul. Lamun meunangkeun nu sajen, keun siah rek diikhtiaran supaya bisa tepung moal kapalangnya. Hayang ulah gaplah beunang capek kahesan kuduanana. Siti Sania kudu jadi pamajikan Rahmat. Lalaki nu hade-hate gede karap kana ngamajukeun bangsa. Maneh nu kudu jadi rabina anu baris ngabanding ngabantu kana karepna nu mulya ngajungjung bangsa jeung lemah cai. Maraneh duaan sing jadi contoh jadi obor bangsa maneh. Engke di akhir hayang ngadenge ngaran maraneh disebut-sebut jadi paninengan bangsa maneh. Ari sarumping ka bumi nyampak tuangan geus sadia atuh tuluy bae ngariung tuang pribumi caralikna sajajar ngarendeng disambung murid-murid nepi ka pinuhna meja panjang kaputer. Juragan Rahmat calikna papayun-payun jeung bentangna di dinya brak taruang. Badak taruang piring jeung sagala bae nu aya dina meja geus dirorod ngong Juragan Sulaiman sasauran. Luluguna ngajak nyarios mah ka batur sabumi sawerna. Engkang teh sareng Aceukna ngalamun bae ku hayang ngadegkeun pakumpulan istri. Ieu mah nu garelis nu aya di dieu parantos rempageun akar duka pedah eleh padu manawi ku Aceukna. Den ijah gancang nyelang nyarios ngajawab, sanes kitu abi mah rempag soteh pedah sae wae sanes kawon padu. Sumuhun, cuk nure apa heula-heula. Engke atuh ulah wakang arentog ari geus mupakat mah syukur sur Juragan Sulaiman. Ayeuna urang tuluykeun deui nyarita. Pakumpulan istri teh sina ngadegkeun sakola tempat istri anu bakal keneh nyiara pangartos. Diajar rupi-rupi sakur nu pantes jadi kaweruh istri. Yaktos Aceukna di dieu ngajar lulumayanan. Nanging tangeh kana cekap tempatna kirang bahan kirang waktosna samporet sanes kanten tuna wae henteu laluasa sapertos sakola. Aceukna ge sanes teu maksud ngadegkeun sakola sorangan ngan emutan kang cuma dengan ukur jadi milik saurang
sarengna acuk di dieu teu acan kantenan lana. Maklum jelema nuturkeun nu cekel gawe eta matak salempang bantut kanu dialajar lebara sareng karunya. Geura upami ngadegeun sakola ku pakumpulan mah emutan engkang asal langkung regreg desa sekolah milik sararea anu urang dihopituin. Ieu lalamunan teh tiasa bukti asal pada ngarojong, nanging ari ngarojong kumupakat saur wungkul mah teu matak jadi kakiatan. Da kedah aya buktina tah duitna dak gawena nembe engke aya arep-arepeunana. Nanging ku engkang teh teu acan dipikir-pikir kumaha-kumahana ngatur sakolana mah komo hal pangajaranana sareng ieu mah ongkoh bagian istri. Engkang mah teu terang perkawis ngaranna sakola pada disebat industri kursus bae sae atanapi naon bae ngaranna mah perkawis gampil ieu nupang perlu nama artos keur ngayakeun bahan cing kumaha manah ayi lah parantos teu aya pikecapeunana deui lintang teu sae panuju ti kapungkur gaduh maksad hoyong ngadegkeun sakola nu sarupi kitu teh. Nanging tak acan mendak batur anu pok sareng pekna kalarasan ayeuna aya acek sareng engkang anu sapikir sareng abdi. Tur acek sareng engkang sanes bibit buit urang Aceh pohara abdi nuhuna. Acek sareng engkang kersa hese capek guna umum. Tah ieu tabisna abdi panuju ngaturkeun panyumbang lumayan song uang kertas 4 lembar nu salawean. Jadi eta abdi bade ikhtiar satiasa-tiasa supados eta sakola seueur muridna sareng pada ngarojong ti ditu ti dieu engke dina kempelan paguyuban Aceh. Ieu maksud teh bade dicarioskeun supados paguyuban deuk nyumbang ku duit deuk ngabantu ku tenaga. Juragan Sulaiman bingah kacida komo istri mah ku kasauran Juragan Rahmat jeung buktina bro panyumbang sakitu gedena mata gregreg hate nu rek prak ngamimitian. Weuh nganuhunkeun oge mani ngunggot. Pukul 8 jol nu marapagkeun barudak awewe tuluy budal nu tinggal kari pribumi tiluan neruskeun lamunanana. Isukna geus beja mencar saja sadayeuh kota raja da omong harus alah batan goong teh beja gampang nerekabna di mana-mana pada nyararitakeun yen Juragan Sulaiman istri pamegat kagungan alpukah rek ngadegeun sakola istri dibantu ku Juragan Rahmat tina ikhtiarna. Tina nyaan karep nulungna jeung gede hadiahna barang mimiti Juragan Rahmat pada nabeuh dina riung-riung nu nyarita kudu bae kasabit-sabit jenenganana jeung kamurahanana. Hadiahna nu 100 rupiah teh pantes rek jadi sabibir hiji teh di sakota raja. Da puguh jelema ngora kasep rea kadaek murah tangan handap asor hade budi gede gaji pinter benar. Saur Juragan Ardi Winata teh mah syarat sorot kumpul kabeh. Cek barudak awewe di kota raja mah teu aya deui lalaki nu sampurna ngan Juragan Komis. Dina hiji peuting istri Juragan Sulaiman waktu Juragan Rahmat keur teu aya nyarios ka carogena. Bubukana muji kanu teu aya ku carogena dihaminan tuluyna naros ka caroge. Engkang kamanah maksadna aya komis hadiah 100 gulden. Ari nyai na teu kadenge caritana. Kantenan ka kuping mah nanging abdi gaduh timburu aya maksadna kadua leutik. Na kumaha kitu? Moal waka dicarioskeun hayang terang heula kumaha karaosna ku engkang. Ari srekna kana hate abdi mah sanes teu sabong brong eta merena duit 100 gulden teh. Karasana ku abdi mah sanes celik putih celak herang. Wungkul keur keperluan sakola nanging aya maksud nu nyelap cing kumaha. Nyaho teuing asana engkang mah teu boga timburu naon-naon. Abong-abong lalaki sok lolong. Lolong kumaha? Sumuhun sok sabong brong. Pek atuh caritakeun kaynya. Kieu panyangka abdi mah kahiji nembongkeun ka beungharanana loba duit ka urang, kadua keur ngeupanan mikat murid urang salah saurang. Saha nu nyaho manehna neuneun hate ka budak parawan, duka sae duka awon niatna mah. Tuh da awewe mah kitu.
ka iya teh ngan nyangka goreng bae. Eta engkang mah gancang nakar nuding goreng ka awewe teh. Ari kitu naon ngaranna, seperti aye komis disaprakaya di urang, naon cing nugas kanyahoan gorengna. Nya ngajina engkang teu nyaho. Tapi acina jelema aye komis teh cek engkang mah ka urang sakitu hadena mani cara kadulur. Geus teu asa jeung jiga ka baturopon kitu keneh. Kolot dihormat ka barudaknya. Eueuh pisan gorengna dedeleuan teh. Sumuhuan laras kitu sapamendak abdi oge nanging duka atuh darah samah teu beunang dipaling. Na kumaha ari Nyai, kapan manehna sok mindeng jeung urang nyaritakeun perkara kamajuan pamilihna cocog jeung nu palalinter yen kamajuan bangsa teh moal kahontal ku hayoh bae majukeun lalaki sina mucuk ari kamajuan awewe diluli-luli. Da nyaeta majuna teh kudu bareng awewe jeung lalaki rampak ulah tali ganca dina kumpulan VA. Poe kahiji manehna biantara tina perkara pangajaran keur istri luluguna keur istri bangsa Aceh. Dina poe kadua medar angan-anganna hayang ngalusan kalemesan budi urang di dieu. Nu matak engkang mah bersih beak percaya jadi mere duit 100 katarimana ku engkang teu dipasang goreng timburu. Sumuhun cek pikir abi oge mulia hatena nanging beunghar eta teh. Ari beunghar mah henteu ngan adatna jebrol jeung duit sakitu moal jadi pikir keur manehna mah. Kutan leungit ayeuna nyangka goreng teh parantos pek naon deui kapanasaran teh. Sumuhun diceritakeun mah seueur keneh margi moal waleh panasaran upami teu acan dikadalkeun. Cing pok mengpeung aya keneh waktu moal lila oge jelemana datang. Mangga ieu oge bade ngan mana nu lepat ku engkang cawad, mana nu leres sareng mangfaat ku engkang bantuan. Cenah. Kieu maksad abdi teh parantos lami ku abdi kaintip aya komi sareng Den Ijah siga pada neundeun pikir rarasaan mah buni panginten kacirina pisan basa papanggih di toko teh teras rerentetan dugi ka dieu neda pahareup-hareup ditinggalan abdi eta budak ngora teh estu nurub cupu boh rupana boh kapinteranana sarengenge sareng bulan nu nyaangan bumi alam rahmat sareng Siti Sania pantes jadi obor keur bangsana. Kaharti ayeuna mah tadi nyebutkeun ngepanan mikat teh nya satemena engkang oge boga dedeleuhan teh mah tapi rek nyarita ka Nyai teu wani pok lantaran sieun salah sangka da ceuk nu ngarora zaman kiwari mah kikituan teh wenang cenah. Frije Om Gang diserebutna nu matak engkang teu ngomong dudukan teh pamirsa diseratna teh Frije Om Gang cenanya kitu we lah panginten nu matak engkang teu ngomong tapi ari awas mah jeung ngajaga pibalayeun wajib dinu jadi kolot sapangdeuleu engkang rahmat mah teu nyieun peta teu patut ka barudak awewe nu sajen henteu ka Siti Saniah henteu ngan ka Saniah beda budina eueuh ngarah sasenggol sagepok ngarah saoles-oleseun teh beda deui jeung nu cara runihin. Frije Om Gang dipake jalannya bakarana lamun bisa maling cium ari campur mah ti zaman kuno di unggala bangsa awewe jeung lalaki taya halangan ngan campurna campur kumaha rahmat mah wawuhna campurna jeung barudak awewe eueuh matak sareuk-seukna. Lamun rahmat jeung Saniah ngajodo moal teu layet moal tojaiyah pikiran dina sagala lakuna pantesna. Kumaha pijalaneunana sangkan eta nu duaan ngajodo? Badami bae kadinya jeung jenisna. Mangga iraha pisayeunana urang nyarios sareng ayi komis. Engke bae bari taruang bade ditaros. Arek pok bae nyaritakeun perkara eta engke teh. Moal bade nyanggem aya picarioseun bae anu perlu saeutik. Nya kitu bae saeutik di bubukaan. Pukul 8 nu diupat jol dina kareta mesin teu lila antarana geus ngariung taruang bari salah saweran. Reres taruang istri Juragan Sulaiman pok naros. Wangi enjing ayi bade angkat ka mana? Nah cek meriksa kitu
henteu ngan acek gaduh picarioseun saeutik nanging model cariosna saeutik perkawisna ageng. Mangga ayeuna bae atuh carioskeun, teu aya pambenganana di abdi mah. Moal dicarioskeun ayeuna hayang rineh barempagna. Wengi enjing moal tiasa mergi abdi parantos janji ka babaturan. Iraha salsena wengi pageto manawi. Sae wengi pageto oge satowongna acek mah ulah jadi pambengan kanu sanes. Geus kitu juragan komis bus ka kamarna arek didamel cenah. Dina waktuna nu geus ditangtukeun teh tiluan caralik di emper bari niis dina mejana sayagi leuteun citeh dijagrageun jeung pocina ari lalawuhna dadamelan nu kagungan bumi bae lain kueh-kueh aneh. Pok istrina juragan Sulaiman ngamimitian sasauran muji kabalabahanana kasayanana ikhtiar keur kaum istri ku ngabantu ngadegkeunana sakola karajinan teh ku biantara dina kumpulan VA sajabana tip dipuji teh dinuhunkeun ka cida disambung ku pamuga-muga angan-anganna nu disebarkeun di tanah Aceh sing jadi bibitna kamajuan engke di akhir sing kaala buahna ku urang Aceh. Acek mah matak isin muji teh padahal nu dilampahkeun ku abdi teu aya pujieunana. Abdi mah mung darma ngalampahkeun kewajiban manusia kedah silih tulungan. Kan tenan ku acek oge kahartos nanging kapan urang teh wajib boga panarima kudu nganuhunkeun kana kahadean batur. Pantes kacida mengnepikeun panarima hate para istri urang Aceh kana jasa ayi. Nanging sanes pipernaheunana ka abdi mah pogoh wae aji meujeuna para istri nganuhunkeun teh sur juragan Sulaiman nembrong carios. Di huruf keduaan mah nu anom teu bisa jawab imut bae bari ngalehek semu ngadayagdag dina kursi. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.